mah nyungkeun cai panas. Ngangge gula salit, ngangge kopi salit. Kayak Nya ubar hurik. Tapi salereuseuna mah ada sepuh abdi mah teu hurik, Pak. Upami abdi nyaan hurik. Tepang deui dina wanci antara benci jeung seri. Yeuh kami nulai artis televisi DRS Surabaya Cena Dewa Erna Ramsurai Esna Samusis ditambahan ke Surau Ayu gagak babarengan Oke tangna nonton jeung subrek di Surau Cena. Gimana nontonan teh? Di YouTube atuh kumaha nulisna? Raweng, like, komen jeung centang babatok loncengna. Lumayan secangkir oge bisa ngaleungikeun hanaang. Aduh bageur si Ece. Cek. Ece. ah Iya, atur nuhun. Atur nuhun caina. nuhun sami. Pembitiasa mah nyungkeun cai panas. Ngangge gula salit, ngangge kopi salit. Kayak Daya. Pas ininya Ngopi. Jika nuker bingung katinggalina. Ini apa gini Bapak mah? Pasti apa? Ningali gurat banget. Emang Katinggal pisan kabingung. Kabingungan. pemente abdi aya guratan gitu, Pak? Aya gurat itu. Nalangsa. Aduh. Nyaan Eta tiasa nyawang gitu kumaha eta teh? Kudu disawang. Hideule. Katingali pisan. Cik. Aya nu kereteangan. Kantenan itu ya abdi teh piwarang nyiar ubar hurik gitu ku sepuh teh kota. Itu terus 50 kilo abdi mapah teh manawi Ubar hurik. nya ubar hurik. Tapi salereuseuna mah ada sepuh abdi mah teu hurik, Pak. Upami abdi nyaan hurik. Halus. Eta hiji kahayang kolot teang. Si Bapak? jadi motivasi. Bapak uninga eta di mana tempatna eta ubar eta teh? Apal. Alah, wartosan atuh abdi. Bisa kan aya syaratna. Syaratnya naon asal ulah nu beureut abdi tos mapah tos tebih teh, Pak. Gampang syaratnya. Jawab pertanyaan-pertanyaan kuring. Coba. Pertanyaan kumaha? Ieu teh jika keur ujian sekolah gitu. Yang di syarat supaya eta nu diteang nu hayang naon jadi harapan, nu pikahayang bakal jadi laksana. Coba naon syaratna tuh? Patarosanana. Jawab ieu tata rucingan. Hayam rintit dongeng kalangit. Hatinan yang ubar jadi ieu nya. Tong dua pertanyaan jawab heula. Hayang merintit Dongeng kalangit. nongeng ka langit. Atuh eta mah pada apa sadayana oge? Eta mah danas atuh, Pak. Jauh-jauh. Tina hayam kana danas. Di mana-mana ge eta mah tata rucingan ti kapungkur hayam. Eta mah tata rucingan budak. Aya hayam merintit nongeng ka langit. Mah eta mah danas. Lain. Naon atuh? Budak ceurik. Budak ceurik. Nah, budak ceurik. Ceurik hayang ngendanas. Aduh. Pertanyaan kedua. Budak leutik ngamai pujit.
Eta mah tuh apa? Eta mah teh budak leutik setepak oge apal. Coba Seri jawab. Nya jarum nu kitu mah budak leutik ngambai beujit mah jarum. Salah. Salah deui wah. Naon atuh? Budak ketik kambai pejit naon tadi? Jarum. Salah. Tapi budak cerik. Nah, budak cirik deui nya. Cerik katojos jarum. Alah, Nu katilu. anu katilu aya keneh. Aya keneh. Naon nu katilu? Budak kunul teteleuman. Budak gundul teu teuleumana mah gayung. Ngajauh-jauh salah. Naon atuh? Budak cerik. Kan budak cirik deui wae. Kunaon budak cirik wae atuh? Budak cerik ditakol gayung. Dilu pertanyaan teu kajawab berarti kudu neangan sorangan, narekahan sorangan. Wassalamualaikum. Pak, kedahna abdi nu salah mah. Oh ya. Assalamualaikum. Iya Pak, tempat eta teh di mana Pak? Kumaha alamatnya Pak? Neangan sorangan. Pak. Aduh, gajah-gajah nanti kita lebang teh. Pak! Gara-gara si bapak tadi tepugu tutur ke tapi kemana oge manehna nu nyahuan tempat ubar teh Pak. Pertanyaan kedua. Budak digandong. Naon ngaran? Gandong jauh belas gandong. Pertanyaan kedua. Budak leutik ngambai peujit. Eta mah jeung hayang es. Sabab eta aya tukang ngalewat tukang Mang es, Mang.